Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumaha kabarna teman-teman kelas 2? Hari ini teman-teman mengerjakan latihan halaman. Teman-teman ditugaskan untuk menyempurnakan kalimat yang ada di halaman berikut. Caranya dengan menambahkan kata depan atau imbuhan di pada kata yang ada di dalam kurung. Atuh urang coba ngerjakeun ti nomor hiji bari jeung kalima. Nomor hiji, Agus keur ajar basa Sunda tina buku Warangka Basa kelas 2. Nah, eta berarti jawabanna Agus keur diajar basa Sunda tina buku Warangka Basa kelas 2. Muhun ayeuna babaturan bisa ngalanjutkeun nomor 2 bari jeung kalima. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja ya, nomor 1 sampai 5. Sekian dari Miss Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.